cek caina teh nuhunnya banyak si orang di hati apa dengan saukur nyai ampurannya banyak ampurannya banyak namun ampun itu Gusti Allah bakalan itu namun apa nggak ampun insya Allah lebih bakal ampurannya banyak. wih cek bapak nate tiada ibarat bahasa Cina na isuk-isuk nyata can siang bahasa Cina na jelema digawe carang cang tihang bahasa Cina na ceuli liang cong bahasa Cina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun buat ibu-ibu. Daun salam, daun salad, daun papaya, ngajawab salam ngakompak didoakeun boga minantu orang kaya. Olah. Daun salam, daun talus diwadahan kana rantang, mengajawab salam na lulus jika na kermikiran, jika anak mikiran baroga hutang hayang lunas kumahakeun oh eta ngarti kapasir jalanan
toh ayah doakan sing panjang umurna nepi ka kiamat batur geus maot tulang cileng geus orangnya kapasir jalan aleur ngalah salam ka Cikampak akang dayat anu bager aya deui padayatnya nu hadir nama seur ngan jawab salamna kurang kompak nongringna sakali deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah al-muwafiq li hadhil walimah wa inna insya'allah wa bil qawlihi yahtadil muhtadun. Ibu-ibu mah di mana-mana di ditu di dieu rame di selfie. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'ati yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Al-Quran wal hadis wallahu a'lam bimuradihima. Daun paku dan kopi di wadahan kana rantang mun ngaku cinta ka Gusti wayahna kudu rajin ngaos Al-Qur'an. Daun paku dan kopi di wadahan kana ayakan mun ngaku cinta ka Nabi wayahna kudu rajin shalawatan insya. Daun paku dan kopi di wadahan kana ayakan lamun bapak rojak ngaku cinta ka Kiai wayahna berkat nagara wadahan. Ulah lalakeun kamari ngaji di Purwakarta Arihor teh tadi berkatan euceuk balik ka daerah Loji nepikakeun ka Cariu di Cariu aya polisi dirazia ku polisi. Pak Ustad tos di mana? Tos di Purwakarta. Tos naon? Tos ngaos naon buktina ditinggali dina bagasi hiji Nabi jeung Rasul nu paling nyaah cinta ka umatna wasana baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad. Kagantun ka para keluargina para sahabatna ka para tabiin atba tabiin dugi ka urang sadayana selaku umat mudah-mudahan urang sadayana di aku jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kenging syafaatul usmangin di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Assalamu alaikum Assalamu alaikum
Widi-widi kepada kiai anu saeur ku pangarti wabil khusus guru-guru urang sadayana al mukarram punten kumawan tun jemaat jenengan salira Kiai Jainal Abidin wabil khusus guru urang sadayana nyatana Kiai Ujang Saiful senarang Kiai Muhammad Acim oge guru urang sadayana CS kula, babaturan kula, lanjut kula, guru kula ongkoh Bapak Rojak. Bapak Rojak iya nyatana bapana atau akina si Bilqis. Hah? Bapana si Ayu Ting Ting. Alhamdulillah mudah-mudahan guru urang sadayana sing dipalajengkeun umurna ku Allah amin. Sing dibarokahkeun milik rezekina soleh solehah keturunanana malah mandar sing husnul khotimah dina wafatna amin ya rabbal aparatur pemerintahan desa Sirnajati bapak-bapak ibu-ibu jamaah Masjid Jami Nurul Iman tim hadroh oge kori urang sadayana nuti Bogor. Alhamdulillah mudah-mudahan sadayana hadir dina mahfalah nu mulia ieu sing dicatet ku Allah Subhanahu wa taala janten amal kasayan anu baris ditukerkeun sinareung kariduan Allah malah mandar karituna urang sadayana sing diuk babarengan sapertikeun kieu nyaeta di surgana Allah babarengan jeung Rasulullah amin ya Allah ya rabbal hadirin wal hadirat alladzi rahimakumullah siap ngadengikeun ceramah 1 jam siap 2 jam siap 3 jam siap 4 jam siap itu namanya penyiksaan ngaji mah ulah harganing 3 jam 4 jam sajam ge geus tegeunah cicing bener teh nu diuk aya anu nangtung nu lelempangan anu molor anu hees anu balik nu bobogohan nu main lato-lato Masya Allah itu tidiuk lato-lato bapak-bapak ibu gak lato-lato kan bapak-bapak mah lato-lato na aya gagangan kadang-kadang bapak-bapak mah lato-lato na kude pisan jelema burut ibu-ibu gak lato-lato lato-lato ibu-ibu mah eta mah aya pentilan jadi dina pentingan ayeuna urang judulan ieu ngaji nyaeta judulna lato ulah nyengir itu binyai ulah nyengir ngaji dina pentingan ayeuna sok sarerea urang judulan lato namun balik nanyakeun keur penting Pak Ustad bin Nurul Iman nerangkeun naon lato-lato iya lato-lato lamun ditingali cek budak santri nyaeta ngandung 2 huruf nu pertama nyaeta la nu kadua nyaeta to urang aji supaya ia ngandung hikmah eta lato-lato teh lenteng saukur cocoowan malulu eta la na dicoketina layyinul qalbi to na dicoketina ta'atun nafsi ila rabbi ketika manusia hayang selamat hidup di dunia jeung di akhirat hayang bagja di dunia jeung di akhirat hayang selamat di dunia jeung di akhirat kuncina nyaeta lato nu pertama nyaeta ce lainul qalbi ece teh kudu leuleus hatena ka Gusti Allah kudu leuleus berkut ka salaki ece kudu leuleus aya nu sok melotot ka salaki aya nu sok ngomel ka salaki aya nu sok tutunjuk ka salaki aya jalan-jalan cerita ka Pangandaran eta cerita ka
saya pokoknya kasalaki tunjuk kasalaki percuma mangkat undangan percuma rajin hadiran lamun aja kasalaki osok ngalawan komodai osok molototan pantesan salakina kuru di popolotatan wae ku pamajikan anak harapan salaki teh aja dina kita kudu jen kahiji kudu tatoyat nu kaduana kudu tazayyun. Yang pertama ibu harus memakai pakaian yang paling bagus, yang keduanya kudu memakai sesengitan osok tarapa cek bapak-bapak na aja tara make pakaian anu bagus harapan salaki tara make sesengitan harapan salaki cek bapak-bapak na tara. Yang jadi pertanyaannya bu sok diberi tara duit yang beli minyakna sing horeng eta permasalahan natenya lamun ibu hayang senang kasalaki kudu sayang lamun salakina datang cium tangan cium tarang osok tara nyium lengan salaki tara pak tara salakina datang di masjid salakina balik di sawah salakina balik di kantor salakina balik di pegawaian sabut ku ece cium tanganna osok itu tara pirang bara tuh salakina balik jumatan sadiakeun meja lamun eta ayat tamu sadiakeun meja nanya eta dihareup lamun salaki mah mejana ulah dihareup tetapi nanti pipir eta sunah nabi mah salakina datang di masjid balik jumatan sambut ku ece cek si ece teh dia orang praktekeun apanya disampak rumah tangga jeung bapak nyesel can pernah bersih masak can pernah nangisikan can pernah asa hampura jawabannya hampura bapak-bapak nate mari diusapan eta rambutnya tiada dapat kulukiskan betapa cintaku kepada Cenyai cek cai nate nuhunnya banyak siluring di hati apa dengan tahu kenyai ampurannya banyak ampurannya banyak namun apa itu Gusti Allah bakalan itu namun apa ngahampura insya Allah lebih bakal ampurannya banyak wih cek bapak nate tiada ibarat sebagai umpama betapa sayangku kepada Cebia coba majikan nate itu dapat kurasa dari tatap wajah
namun datang malam Jumat, malam eta malam nu berkah, jian salakina bunga kadanan kunawaran maosok tara ditawaran ku majikan Pak. Eleh ku jablay ucur mah ucur nyaho jablay jarang dibelai garis miring dongdon digendong nyedot jablay mah boloding Pak sang salaki sorangan salaki batur ditawaran ku jablay mah. Dina hiji waktu pernah balik di Kampung Jati nyatana di Kecamatan Parung Bogor pas tepi ka are kasemplak teh pan loba warung remeng-remengnya lamun aya nama di dinya tah deukeut dicariu pernah baheula nya eta mah geus aweuh nama warung remeng-remeng teh bari nyetel nanti nyetel disco pir eureun heula pir dibuka kaca mobilna datang parawat Bararate yo bararate maksudna bararate kumaha neng nya namun di hotel 500.000 aya kene 200.000 mah di warung bae aya kene 20.000 bari nanggung dipakai deui sorban jeung kopiahna desieun kagodanya ke duit 20.000 dan ngeunah bari nagogogenya panya cek kuring teh ni kuing teh ustad cek si nyai teh pios ka Pak Ustad mah gratis alam barokahna bae geus peuting atuh ngaji mah enggeus tadi ku guru urang sadayana nya. Hadirin wal hadirat alladzi rahimakumullah balik deui nyaeta kana lato-lato eje kunci urang bahagia teh nyaeta lato-lato lada dicokot dina layyinul qalbi kudu leungeus urang hate urang ulah adikung ulah syirik batur ulah sombong ulah gede hulu nu kadua nato na dicokot dina taatun nafsi ila rabbi kudu taat ka Allah subhanahu wa ta'ala apalagi dengan peringatan Isra wal Mi'raj ieu urang sadayana tingkatkeun kataatan urang ka Allah alias kalaksanakeun rupi hasilna nyaeta salat anu 5 ali lato-lato teh bahasa Padangna teh bahasa Padang lato-lato teh mun bahasa Arabna nyaeta lado di neraka aya ngaranna neraka lado eta dina neraka lado aya suara kieu Kanjeng Nabi nanya ke malaikat Jibril ketika Isra jeung Mi'raj Jibril eta teh suara naon apakah suara lato-lato Allah lato-lato eta teh suara asalna di neraka lado anjeun suara naon suara umat anjeun ketika umat anjeun ninggalkeun salat anu 5 waktu sawaktu ku Gusti Allah nyatana dina neraka bakal diadukeun sirah jeung sirah deui naudzu jadi jelasnya jadi aya butiran hikmah naon si lato-lato teh di neraka ge aya ngaranna lado nyatana pengungsina jalma nu tara salat sawaktu bae eta sirah jeung sirah bakal diadu-adukeun naudzubillahi min kita ambil lagi dengan peringatan Isra Mi'raj sebab lamun disim kuring tengah bahas Isra jeung Mi'raj ieu bisi dicarekan ku ulama Johar Maknun
nurun wa ja'alu bilaghatal kalami tibaqahu li nuqtadul maqami. Makanya wajib ketika seorang penceramah ngabahas kudu sesuai dengan tema nu terpampang di tukang ieu. Jadi Isra adalah menurut bahasa terminologi adalah syairul laili, perjalanan ti peuting. Timbul pertanyaan naon sebabna perjalanan ti peuting make diperingati ku umat Kanjeng Nabi, sedangkan umat Nabi ge loba nu leumpangan ti peuting bener. Nu ronda ti peuting, nu neangan randa, nu ngeuseup lobana ti, nu dagang martabak lolobana ti, sero lolobana ti, begal lolobana ti. Tetapi beda perjalanan ti peuting ieu mah nyaeta minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ngaji sakedapnya perjalanan ti peuting ieu mah nyaeta tina masjidil haram dugikeun ka masjidil aqsa anu ditempuh ku sapeuting beres zaman baheula mah ceuk rek mangkat masjidil Makkah ka Palestina teh ngabutuhkeun waktu 30 hari sekali mangkat, pulang pergi butuh nyatana 60 hari. Anu disebut bahtera padang pasir, naik onta, naik kuda. Baheula mah can aya beus. Apal teu bahasa Arabna beus? Makana kudu mal santren. Bahasa Arabna beus nyaeta budiman. Aya tepis budiman. Ieu kira-kira ceramahna Kanjeng campur bahasana, make bahasa Arab kajen, make bahasa Cina kajen. Saeutik lobana jisim kuring bisa bahasa Cina. Bahasa Cina na isuk-isuk nyaeta can siang. Bahasa Cina na jelema digawe carang-cang tihang. Bahasa Cina na ceuli liang cong. Bahasa Cina na embe kabur cang-cang bae. Bahasa Cina na huntu ompong tong tuang cangkang muncang. Bahasa Cina na ngising metre tong tuang oseng kangkung. Pakai bahasa Cina kajian hayya owe suruh ngomong Cina, owe suruh ngomong Cina. Ya, aya laguna lagu Cina. Wong aene wantai, wong aene wantai, wong aene wantai, cut cut cutai, cut cut cutai, wong aene wantai, capocaya barongsai, somai maneh ngelai tukang ngelai, bibir berem-berem jawer hayang balang cemat. Nyambung kok itu. Sairul laili, perjalanan ti peuting ti Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa. Tetapi oleh Kanjeng Nabi diberangkatkeun ku Allah dalam waktu satu peuting ge henteu sepertiga malam. Kanjeng Nabi memeh subuh getos aya deui na tempat calikna teh. Makana perlu diimani ieu orang tingali ayatna saeutiknya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Di situ ada kalimat alladzi ieu termasuk isim mausul. Alladzi hartina anu mausulul asma'il ladzil unsallati wal ya idza masunia latusbiti. Alladzi hartina anu ya isim mausul kata sambung, makana perlu kata yang disambungkan. Naon nyatana silah wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Mana silahna nyaeta asra, alladzi anu asra ngaberjalankeun eta ladi kasaha bi abdihi ditepungkeun kube bil basta'in wa addi awin alsiki wa
mislama wa min wa'an bihantiki alladzi anu asra ngaberjalankeun ieu ladi biabdihi ka hambana ladi saha alladzi asra biabdihi teh jeuleuh Al-Qur'an meme alladzi aya kalimat subhana lamun ditarik dina ilmu tauhid nyatana termasuk sifat salbiyah nyata sifat anu miceunang kana perkara nu teu mungkin ti Gusti Allah teu mungkin mustahil ti Gusti Allah lamun teu mampu ngaisra jeung kamirodkeun Kanjeng Nabi buktosna langit bumi bulan bentang eta teh kabeh ciptaan Gusti la ilaha illallah Allah Allah ya maulana la ilaha illallah Allah Allah ya maulana la ilaha illallah Allah ghafurur la ilaha illallah Allah kewajiban orang dengan peringatan Isra jeung Mi'raj ieu ngan saukur dua Pak nuka hiji nyaeta iman nuka duana ngalaksanakeun rupi hasilna ngaji heula nya panya ieu perjalanan Isra jeung Mi'raj ieu moal bisa katarima ku otak moal bisa katarima ku pikiran moal bisa katarima ku logika nepikakeun eta orai taktakan belut-buluan eta perjalanan Isra Mi'raj moal bisa katarima ku otak jeung ku pikiran sanajan aitina jago perangkat lunakna hebat eta mah masih keneh ka hati keneh ku akal tetapi Isra Mi'raj ieu beda dengan perjalanan nabi yang lainnya. Lamun Bapak pernah ngadengikeun sejarah Maulid Nabi jelas Kanjeng Nabi na aya jumeneng di alam dunia ibuna aya akina aya mabeurangna aya Siti Asia jeung Siti Maryam lamun akang jeung ece lamun ngadengikeun sejarah hijrah Nabi jelas Kanjeng Nabi na hijrah di Mekah ka Madinah lahirna di Mekah bahkan diwafatkeunnya pun di Madinah dimakamkan di Madinah. Lamun urang rek ngadengikeun sejarah nuzulul Quran bapak jeung ibu ge boga Al-Qur'an 30 juz 114 surat bapak jeung ibu ge boga ece oge buka sanajan tara di nurusakna teh ngan Yasin we doang nurusakna kosok kuciduh ece muka Quran teh ulah sok kuci itu udah motoran Quran eta teh sarua abdi mah Pak Ustad teu niatan motoran sarua bae rek niat jeung henteu pokona mah muka Quran make ciduna mah teu meunang eta sarua jeung motoran Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil hakim nah aya nu kitu di dieu aya coba kira-kira lamun ieu leungeun atawa ieu ramot teu make ciduh kira-kira eta Quran muka moal ya bakalan muka sanajan teu make ciduh oge kardi perjalanan jeung Isra Mi'raj ieu beda dengan perjalanan yang lainnya sebab kenapa tidak ada saksinya aya saksina cenah malaikat Jibril aya di dieu nu geus pernah papanggih jeung malaikat Jibril pernah nanyakeun ka malaikat Jibril aya ge malaikat tuh di ditu lia edan di Jakarta nggak ditangkap emang geus paeh sudah modal can pernah aya nu bisa papanggih jeung malaikat Jibril Kanjeng Nabi pun mempunyai gelar Al-Habib kekasih Allah papanggih jeung malaikat Jibril itu hanya 2 kali yang pertama ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu di Gua Hira yang keduanya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra Kanjeng Nabi bertemu dengan malaikat Jibril dengan wajahnya yang asli yaitu ketika Mi'raj di Sidratil Muntaha subhan jadi jelas ieu perjalanan Isra jeung Mi'raj ieu moal bisa katarima ku otak moal bisa katarima
kewajiban urang ngalaksanakeun naon rupi hasilna wa amaluhu bil arkan insyaallah urang sadayana sing tiasa istiqomah dina ibadah tangtuna ngalaksanakeun salat anu 5 waktu insyaallah ieu beres rajaban oge urang contohkeun dina kahidupan sapopoe nu diharut mah geus beres salat di masjid mah urang mah salat duaan jeung aki-aki jadi imam na ngeduaan aki-aki doang makmumna ya mantap tuh enggap tuh capek tuh enggap kira-kira saha kiai kaju kiai mah kajeun enggap jeung capek kita insyaallah bakal dibarokah tuh mungkin nyebut dibayar emang banget kuring siga kotak amal gitu terus terang jisim kuring teh maca Quran juga keluar urat dina beung ti lain hayang dibayar lain tetapi na hayang menang amal make kena amplop deui pun tanpa guru ieu mah lain nyindiran tetapi na ngabejaan kurang jauh di Jogja Anggang di Teang datang di Kecamatan Setu tepatnya di Kampung Cilandak desa Mukti Jaya Kecamatan Setu Kabupaten Nabek datang ke tempat pertama saja silaturahmi nu kaduana hayang ngalobakeun dulur sebab lamun geus loba gur ka dituna bakal tereh menang doa geus kena tweet bah teruskan bantuan ya ke bisnisnya heng jalma-jalma kudu aribadah araranjeun kabeh robbakum ka pangeran araranjeun kabeh alladzi khalaqakum nyaeta pangeran anjeun anu parantos nyiptakeun urang sadayana di dunia ayeuna di alam coba saha nu nyiptakeun urang teh ceuk saha nu nyiptakeun urang teh ceuk tina naon urang teh kabeh diciptakeunana dikumahakeun tanahna dibejak-bejak memang benar dulur orang kabeh diciptakeun tina tanah alhamdulillah genteng oge tina bata oge tina kadang coet oge tina berarti orang jeung genteng jeung bata jeung coet teh dulur kakenteng eta baris mamang mangenteng mun ka bata baris wa ata mun ka coet baris ce oet memang benar kita semua diciptakan dari tanah tetapi bukan berarti tanah dibejak-bejak tanah tersebut dipelakan dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan ku paretean ku sampe ku rambutan aku hui aku duren anapun geus asak eta buahna geus asak eta beutina sok rada lahar
asup kana mulut, asup kana usus, dicerna oleh usus, saripatina jadi darah jeung nurpa, hampasna jadi tai alias kotoran, sing sadaladar rek kiai, rek santri, rek pejabat, rek rakyat, rek nu beunghar, rek nu miskin, kabeh diciptakeun ku Gusti Allah tina darah alias nutfah alias air mani yang amat sangat hina. Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Coba rek nanya ka bapak jeung ku ibu, kira-kira eta cai mani geuleuh teu? Cai mani hina teu? Cai mani ngeunah teu? Eta cai mani bahkan saking hinana cai mani ketika cai mani ngecret kena calana pancalanana dijingjing, bener teu Bu? Dibawa ke hareupeun jalan dijual laku moal bararade ieu teh calon PRT calon pibeupeuh di polisi laku moal atuh moal aya nu meuli balah kah harga keneh mending keneh endog hargana amat sangat luar biasa. Teh hargana 26.000 bener 28.000 aya nu 30.000 aya. Aya nama susu semakin menonjol hargana, kacang semakin terjepit. Lebih kene berhargaan kene endog kan eta komo deui endog hayam kampung mahnya dialah kokoningna dikocok jeung madu rasa, masya Allah dileuk-leuk ku akang jeung ku ece teh kena tanaga jadi bedas, kena awak jak-jak dua ringkas, kena pangan bari jeung cekas, komo bari tersadar bari ngaleuk-leuk endog teh bari ngahariring dina bangku teh alah nyai ulah rawa lamun aya anu haras sagede buras eta teh urat nu heuras. Si oceuna di kamar nembalan oge ulah tentu lamun aya nu sagede bolu eta teh daging nu hipu. Kajon kangnya kuring menyinden kita moal aya nu mayar ieu moal beda jeung sinden dina panggung dina jaipongan masuk aya nu mayarnya. Pak RT apa lurah anu mana kadieuan eta kadieuan eta kadieuan kudu we kahareup nyamperkeun mere amplop 20.000 mah tenang Pak Guru Rojak tuh kudu kahareup nyamperkeun mere amplop engke bae arek balik kuring mah kadieu teu ngarep-ngarep hayang dibere nginum da ceramah 1 jam 2 jam tanpa minum kubat teu ngarep-ngarep hayang dibere dahar ku orang Tegal Kadu henteu da dieu mah pamajikan masak teu ngarep-ngarep dibere rokok ku orang dieu henteu da wege makal dina mobil termasuk nu terakhir teu ngarep-ngarep dibere duit ku parojak henteu teu kudu diarep-arep oge da pasti di eta cek sinden teh nya mun urang eling wiwitan tantu moal kamalina jadi ponggan kabeh segalanya mun urang eling wiwitan tantu moal kamalina laku segala raja mugaran
hanya bangsa sindennya bahasa narapih kahiliwir angin bijil tina tunggir sebenarnya mah tujuannya dengan saukur hiji hitut dan mengenalnya hitut alah ibaka mana we ngaji naku mahal lempeng na huntunya eta digolek teh aya dua tipe manusia nyapanya hiji aya Arjuna nu kadua nyaeta Kombayana ya urang ngaji heula ya aya Arjuna aya Kombayana jelema nu baik pekertina nyaeta ngaranna Arjuna nu goreng akhlakna nyaeta Kombayana eta kom teh dicukup dina komunis bayana nyaeta bayangan jadi komunis bayangan cicingna eta Kombayana teh nyaeta di astina dina kecap asaitona rajana ngaena suyudana dina kecap suujon makana selagi aya Kombayana Kurawa jeung Pandawa sok diadu dombakeun para sea bae aya deui ngaranna Arjuna Arju dicokot nyaeta ngarep-ngarep jannah teh nyaeta surga jadi ngarep-ngarepkeun nyaeta surga alat pergi tempurna Arjuna ngaranna pancarobah ari pancarobah teh panca teh 5 robah teh waktu 5 waktu jadi jalma nu ngarep-ngarepkeun surga nyaeta kudu ngalaksanakeun naon rupi anu 5 waktu nepi ka dinya coba Kang Malik deui nya kena endognya lebih kene berhargaan kene endog hayang kampung daripada cai mani bener teu eta cai mani nyapanya diasupkeun kana rahim ece diproses jadi alaqah tina alaqah diproses deui menjadi mudghah tina mudghah diproses deui menjadi tulang belulang uratna dipanon jeung nempokna ceuli jeung ngadengenna bibir jeung ngomongna suku jeung lempangna leungeun jeung nyekelna kabeh diciptakeun Gusti Allah tina nutfah alias air mani yang amat sangat hina laqad khalaqnal insana fi ahsanil taqwim kabeh ge aya bagianana lagu Quran aya bagianana lagu Sunda aya bagianana termasuk Jawa aya bagianana Al-Quran pun aya bagianana laguna aya bagianana makana temenang Al-Quran dilakukan lagu Sunda tidak boleh haram contohnya aro'aita alladzi yukadzibu biddin ayeuna nu keur viral ieu awas ka hate ulah ka babawa sakaba-kaba inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati pernah ngadengin terus gitu aya ning nyanyiina awewe ini orang Jawa inna sholati wa nusuki wa wa mamati lillahi rabbil alamin temenang eta teh Al-Quran temenang dilakukan kos kitu mah temenang awas ka hate sapertikeun ece mamatahan ka budak dak sok urang nyanyi balonku ada 5 ceuk ece na teh denge kejangnya ada 5 rupa-rupa warnanya dikorikul hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau kabeh ge aya bagianna sanajan suara
suarana alus janilong tembusan dangdut akademi temenang Al-Quran mah dinyanyikan sebab KDG ayat tempatna KBG ayat bagian nah balik deui kana ayat nu tadi nu diaos saestuna kami cek Gusti Allah nu parantos nyiptakeun manusia dengan bentuk tubuh yang amat sangat sempurna panona panon sam na celina celisam sukuna suku sam urna lengena lengen sam bahkan dengan tangan yang sempurna ini kan sok dinyanyikan ku budak TK mah dina sakolahannya ini namanya jari jempol bantuan atau bantuan ke bisnis yo ini namanya jari jempol apa kata jari jempol lamun ngaji ulah sok ngobrol imbauan serai ini namanya jari telunjuk apa kata jari telunjuk mayarmu balik ulah dian oh benar doakan ya jisim kuringnya kamana rek jauh rek deket insyaallah ridho diberi amplop ridho diberi amplop ridho diberkatan ridho diberkatan ridho alhamdulillah kan pamajikan sok nanyakeun eta pengaran pamajikan nya alhamdulillah pamajikan kuring awewe nya eta kenal duit teh hejo kan pernah hiji waktu di amplop teh nyata 3,5 juta nya 3 juta teh dibikeun ku pamajikan gopena diteunteu dina buku jadwal isukan duitna leungit teu pamajikan teh isuk-isuk teh Pak ieu duit sahanya gope beli diiming-iming Pak ini sahanya 5 lembarnya cewek temi eta teh duit sial ini yang duit sial heuh sial kanyahoan keneh kumaneh haram jadah dengan kesempurnaan yang kita miliki kita bisa melakukan apapun itu reka sawah bisa rek macul bisa rek tahar mawa motor mawa mobil rek minum cai herang adalah cai yang amat sangat murah lege murni dole China 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 dole China 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 dole China 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 dole China 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 oh hayang cikopi tapi Allah China kopi di manakah kini jangan bersembunyi tampakkanlah diri kami sepi menyendiri berselimut sunyi tanpamu oh kopi minum dulu boleh ridho lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama menunggu kopi tersiksa punten panitia lain nyindiran lain ngabejaan kade salidenya ke setengah 12 kade subuhna kaburangan orang diberi akal nu sampurna otak nu sampurna pikiran nu sampurna yo orang teh kabeh diberi ku Gusti Allah dengan bentuk tubuh yang amat sangat sempurna orang kabehan kakenaan ku undang-undang Gusti Allah kabenang ku aturan-aturan Gusti Allah kakenaan ku aturan-aturan Gusti Allah sahaja mah ngelak-ngelak
Gusti Allah, insyaallah bakal menang ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala, hasanah di dunia sedang hasanah di akhirat. Jalma diberi akal sampurna, diberi otak nu sampurna, suku nu sampurna, tetapi hirupna sakadaikna, hirupna mabok-mabokan, jauh kana perintahan Allah, salat wani ngaliwat, zakat wani diliwat, puasa bali diliwat, eta cek Gusti Allah kalaan ambalhum abol, jelema kitu Allah bedana lir sapertikeun binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Di dia aya nu pernah ningali aya anjing mangkat ka warung meuli paramek. Aya nu pernah ningali anjing ka warung mangkat meuli paramek aya. Tetapi aya teh jalma nu jauh tina aturan Gusti Allah, baheula mah aya nu sok ngakampel anjing aya. Aya nu kitu di dia aya. Aya nu pernah ningali sireum parasea tawuran. Aya nu pernah ningali sireum paadu-adu golong, paadu-adu cerulit parasea tawuran aya? Can pernah. Bahkan eta sireum selalu menjalin silaturahmi, ketika bertemu selalu bertatap muka alias bersalaman, selalu berbagi sesama eta semut. Tetapi adakah manusia kan nu jauh tina aturan Gusti Allah? Aya we jalma nu jauh tina aturan Gusti Allah, nu sok parasea aya, nu sok tawuran aya, nu sok siling bunuh aya. Aya weh indung hayam maehan anak hayam, aya weh indung hayam maehan anak hayam. Can pernah alias aya weh di Indonesia, terutama wilayatul khos aula min wilayatil am. Aya weh seorang ibu nu jauh tina aturan Gusti Allah, maehan anakna aya. Aya weh seorang ibu nu maehan anakna aya. Aya weh seorang ibu nu ngagugurkeun anakna aya. Aya weh seorang paman yang memperkosa alona aya. Naudzubillah min. Lir sapertikeun binatang alias lebih hina daripada binatang, naudzubillah min. Aya weh nyaeta monyet homo aya. Aya weh monyet homo aya. Tetapi kan apakah aya jalma nu jauh tina aturan Gusti Allah? Aya weh lalaki kawin jeung lalaki aya. Aya weh awewe kawin jeung awewe aya. Lalaki jeung lalaki padu pistol, awewe jeung awewe padu dompet, itu mah alias LGBT. Makanya kita tolak mentah-mentah, jangan diterima, jangan diberikan tempat 1 senti pun di Indonesia kita tercinta ini. Katakan stop kepada LGBT. Takbir, takbir, takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Salam
rahimakumullah. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, jadi kudu aya hasil balik ngaji ka imah teh nya, sanajan sasireun sabenjeureun naon rupi hasilna urang memperingati di Isra dinarang dimidatkeun ieu kewajiban orang sebagai umat Nabi kahiji nyaeta kudu iman dengan perjalanan Isra jeung Mi'raj ieu, sebab Isra Mi'raj ieu lain perjalanan Kanjeng Nabi kahayangna tetapi diberjalankeun ku Allah tadi teh. Nu kaduana kesimpulanna kewajiban urang nyaetana ila adail faraidi alias ngalaksanakeun naon rupi nu dipardukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rukun agama aya 3, hiji rukun iman, nu kaduana rukun Islam, nu katiluna nyaeta rukun ihsan. Rukun iman aya 6, rukun Islam nyatana aya 5, rukun ihsan aya hiji, 6 ditambah 5 11, 11 ditambah hiji nyaeta 12. Jalema nu ngalaksanakeun nu 12 ieu makana cekolot baheula aya paribahasa cilaka 12 nya Kang nya. Hampura anu kasuhun ulah wa kabubar lamun can ditutup ku doa ku guru urang sadayana. Urang sami-sami shalawatna bios tekedah make hadrohnya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim abadan ala habibika khairul khalqi qul ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana karami kamana jalan ka Jogja kaditu ka paling wetan kamana jalan ka surga kadieu ka pangajian ya Rabbi bil karami boboko ayakan letik malak cabe diaurkeun boboko hanti leletik geus gede dikabaturkeun ya Rabbi Rami salawai 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa ngejo ya Rabbi bil karami indung-indung kepala lindung aki-aki mawa belut kaduhung abdi kaduhung boga salaki ge burut ya Rabbi bil waghfir lana karami aeh papanjaran ngala belut kaci guha paeh ge teu panasaran sebeh gelut jeung mitoha ya Rabbi bil waghfir lana karami kaditu ka palih wetan kadinya ka pangaosan minantu nurada edan mitoha ditampilingan ya Rabbi bil karees gembang nangora jambu batu dayuh kolot ari hees jeung nu ngora lebah nyatu jeung nu kolot ya Rabbi bil
Romi kini dina jublok baju beremenang ngaput nini rada goblok rek dibolong kalah nyumput ya Rabbi bi Gasak daripada balik dijegat ku nini hikmah rajaban iya cek Kanjeng Nabi ayat 3 ya. Hikmah rajaban kahiji nyaeta parentah salat nu kaduana nyatana 2 ayat anu terakhir dina surah Al-Baqarah amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun ya betul ya. Jadi hikmah rajaban eta nu kahiji nyaeta parentah salat nu kaduana nyaeta 2 ayat nu terakhir dina surah Al-Baqarah. Bahkan saur Imam Bukhari kabeh sepakatnya di mana setiap hiji imah awas perhatikan setiap hiji imah anu teu dibacakeun ieu surat 2 ayat terakhir dina surat Al-Baqarah tilu poe lilana eta imah bakal dipinuhan ku anak setan. Naudzubillah min. Makanya terakhir orang bacanya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabb wal mu'minun kullun amana billah wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil terakhir hikmah nu katilu nyatana sakabeh umat Nabi bakal diasupkeun kana surga kecuali jelma nu musyrik ka Allah alias ngaduakeun Allah. Naudzubillah subhanaudzubillah min. Kalau ada sumur di ladang bolehkah kita menumpang mandi? Lamun panitia ngajakan ngawadang oke jadi. Hayam berem, hayam kate, hayam na lempang ti heula. Kuring rek eureun sewektu capek rek tuluy ngawadang heula. Sakitu nu kapihatur hapunten ribu hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi